Sembahan kurimpian ibaradei kukuku ibar-hibar tenang Cep Andrian Panji Abdillah Boga beca harewas beca titama Bapak dasir ibu oni boga sembahan kurimpian ibaradei Bapak Herman Ibu Romla kukuku hibar-hibar tenang bawa beca harewas beca di taman harewas beca di taman ibaradei kukuku hibar-hibar tenang Bapak Yaya Suryana bawa beca harewas beca di taman naon ngana makan-makan teteh Karena itu siapa kain teh lemongan kos budak teh sia deui dia tuh nah nyalakeun ka kuring gitu-gitu ya anu tiis moal teh dikiceupan ku si laing yang nyaho lah kitu dalakah uji lajek sama cik atuh mun heureuy mah intern we di tukang ieu pan hareupeun publik aing jadi beureuh beungeut aing eta di umum eta era ku Pak Yohanes atuh sia teh kabena-bena teuing ngemeker-meker mah geus disawer urang teh tilu gepok tuh hampura we lah tume hampura bedang dipenta der kasalan dijieun-jieun selain mah nya buah edan kitu sia mah cungur tong kitu wae sia teh hanya dirobah hanya ho kalogat jadi kitu tong kitu mana teh wa aya teh kadete ngahibur ku si Uwan dikeplos-keplos cungur pikir ku sia dasar sia mah mabok terubuk boa agak mana teh Sukabumi gitu dah lagam Sukabumi cenah ngali ka paling kaler ka Karawang buset aya nyerekan teh hulu sia bajan cor weh kan itu pindah Majalengka aku mah di Majalengka ku aya wayang teh nya gening itu aya rombongan golek di Bandung bade ngemprung ka mana gening itu sinena ge IT penting mah nepi ka garelis nepi ka marolek udah kalampu ID siang mah nepi ka garoreng patut susuna ge meuni kalepet susuna ge paturaitinu kitu we silaing mah ka aing da lah menuju jat amak-amak kata leungeut tong ngope pangkahanap daerah oh di umum eta teh ya nah ada atuh laing mah halain cing sopan sopan dihareup itu teh Pak Yoyon aya Bapak Camat aya nu nonton
mulak ka nah iraha si teh ateu make etika segala eueuh etika teh ha ka tukang teu mah embung mulak ka hareup anas aing ka tukang efek ateu leungit pan lebar mending kieu ateu keneh bener ari ini teh kenikmatan yang hakiki gegetret teh ha tong kadinya daerah sia we era aing mah henteu jaliker ka itu atuh enggak era ateu keneh beureun aing dikeplos-keplos teu giting mah tong dicarek atuh meni saban geureuh si laing mah segala jare lain masalah saban geureuhna cing boga etika jeung wiwaha ya eueuh naon make eueuh aran sia teh sok atuh panggorokeun Gusti teh sok embung nah tuh Gusti ulah ku aing teu kamu atuh gitu mah coba gegeter kene atuh atuh kene monyong sia teh lebar rek eureun mah Lepar atuh li eureun mah tuh. lebar atuh kieu eureun sia teh kewe geus beres-beres aya nu nyecep perkara eureun si jurig aran atuh moal karasa ku si laing adeuna dewek aku ini lalaki atul sia teh laki gaganya aran mah sia teh menyerahkan wae ka aing teh sia ada naon atuh kanyut jorang ya ada ngaranna jorang teh Pakai tilam. nah ya aing jeung kanyut kudu nyebut sekdes yang naon di ngaranan ulah sebutkeun mah sia teh Tapi bener. hacing lemas hayang lemes mampelas we ku sia atuh ledeh-ledeh meureun aran mung sia teh era aing sia era mah ka itu nyingka aing mentu nikmat mah aya Kenikmatan yang hakiki. maneh mah ngajian paseak kieu teh daerah aing mah naon sih teh juk-juk kana paseak kitu naon naon ngajak ribut naon teh tina atuh kena gelut naon teh naon maksudnya batur nu atur batul nu atur manu riweuh ayeuna pikir ku si laing naon lamun urang nepi ka gelut duaan gujrud salembur si jagat rahayat daratang ka dieu leuheung basa urang gelut teh berebutkeun warisan leuheung basa urang berebutkeun ka bogo cekeng cek batur kunaon si cepot si dawala gelut kulantaran si cepot ateu kanyut pikir tah dikamanakeun beut urang teu era maneh Masyakeun nu konyol. masyakeun nu konyol nepi ka pasiana nepi ka anu misakeunana dah urang teu rumah salah si lain teu salah nepi ka diasupkeun kana meja hijau ka pengadilan Pengadilan. deh Sidang. cek hakim nanya ke aing jin jadi sidang di sidang bagaimana ini Pak Cepot kronologisnya coba Jadi saksi. aing gek diuk jadi begieu Pak Hakim begini aku teh lagi gegetret kanyut si dawala melihatnya tidak suka jo jekuk nengek ke aku aku teh jekuk lagi jadi jekuk-jekukan kumaha cek Hakim kumaha oh berarti ini bukan salah Cepot dan dawala ini salah kanyut kabayang ku sia kanyut diponis 7 bulan penjara nyang heuy we kieu goblok sakitu Kabayang nungguan nu ngajenguk. ulah gereuhan teh ge kitu ngajengukna tisu geuning Bisu jeung anduk. panraragana ge urang teh ngahibur nya dina raga lamun urang ngahibur berarti urang keneh kudu bener hatena nya tuh pan bebas ngahibur mah ngahibur Chef Adrian heueuh nya kaul mah pan jaipong pek boleh kos tadi Pancasila silat pek atuh cenah dangdut nyanyi pek pop Sundaan pek nya anu ngeunah heeh sapertina dewek ayeuna kaul rek nyanyi nyanyi kumaha contohan ku si laing kumaha nyanyina kieu Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang aduh nanya henteu sia mah teu ngarojong ka aing sia mah Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang babari atuh sok atuh babari mah sok ari babari makanya Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta laan calana lain kitu
Astagfirullahaladzim. Kawin heula goblok si teh. Jalan-jalanna we. Jual main laan we. Kalau memang akang ka bandang sok. Kalau memang bujurna lenang. Coba bilang terus terang, nini ditaranjang. Goreng siapa? Nu duet laguna tuh, duet. Nah, Duet teh kumaha? Duet teh nyanyi duaan. Duaan, duet teh nyanyi duaan. Mun sorangan solo. Mun tiluan Purwokerto. Trio berita eta. Jadi nyanyi duaan teh duet. Model Roma jeung Rika urangnya pan lembur na ieu Syaca nyanyi ngedrama heula. Syaca nyanyi ngedrama heula ame naon ame menjiwai karena suasana lagu. Jiwaan kayak Minangka dewek Roma ilaing Rika. cobi. Pasok. Ok seteh meni. Suka teh tampolong celing deh. Mari. Dilapan deui. Nganggap tampol. Rega. Jawab atuh. Rega. Jawab goblok seteh. Oh kakuring. Astagfirullahaladzim. Kapan dewek teh Roma ciling Rika. Eta ngomong jiga nu panas tiris. Da Roma mah kitu. Andalemi gitu bro mama Rega ngomong nanti slow motion. Slow motion. Sacanya itu tukang sacanya di Raja Dangdut atau dulu naon bolan teh tilas kenek saha eta Roma orang Tasik ngan teh kapake kuno supirna nah da ngomong gitu batur mah Bandung Bu balik ke Bandung bu, muah, tarik bir. Roma mah lain, kumaha? Lebay. Bandung. Bu balik ke Bandung, muah, terlalu. Siapa siapa? Penumpang termenang-menang terlantar. Penumpang termenang-menang terlantar. Rega. Kumaha jawabna kuring? Kumaha sia atuh bebas, eta kumaha we improv lah. Rega. Iya, sama. Naon? Aya Rika ngirung gitu. Teu aya Rika ngirung kitu. Cingeunaheun. Sing andalemi. Rega. Iya, aduh, sada banci kaleng pisan sada wala. Ai syora kudu cara sinen geus sok tinggalikeun. Ari sinen aku kumaha gitu. Sinen nu tengah ge geus sok dengekeun. Sok. Oh ajeng. Sing kumaha? Neng, Anu tengah. Kah? tuh legug. Naon cenah Kadenge kumaha? Neng. Ya. Kah? Kadang ku sia. Nah, Kumaha cenah? Cek aing teh, Neng, bekah. Oh, goda Indomie sia teh. Tah jika kitu syora. Neng kah? Sok sia. Reka. Udah geuleuh ka aing oge tuh. Sia teh. Oh nyeredet Oh ka nyeri bisa kena hate sia mah. Atuh daek heuk dek kajeun lah nameni. Sia mah. Hanya geus sebet loh. Kadi sia kadi sia naon duit teh. Sing geus menjiwai aing teh. Kan beda contoh. Rika, iya, aduh, asa wejet hati iya aing akan bae tarimakeun we. Rika, iya, kubu jengkol kieu teh, atuh nah borowet mami, nya. Rika, iya, wajahmu sungguh mempesona, luar biasa. Aku tersanjung sama kamu, Rega. Apa Rega? Wajahmu yang merah, seperti buah delima, membuat aku berbinar-binar. Rega, ya
walaupun jelimu ketos, walaupun korongmu metet, aku tetap cinta Rika. Rika, walaupun AA urut bangsat, walaupun AA banyak kerotnya, aku akan tetap cinta Rika. Rika, gelut jeung aing, hayu. Karena pribadi Iya, aya pas saya macam sih, najis. Da manehna mimitian jeung ketos ceuli kumaha teh. Anggeus menyanyi we langsung. Rika jeung Roma kana mali. Ojok atuh kumaha laguna? Kuring nu mimiti jawab wa'a. Sok mah. Sok kayaknya. Mun ningal motor nu sae. Jawab. Menjawabna. Gening sok hayang numpakan. Eta jawaban. Gening, ngomong deh. Gening sok hayang numpakan payayon itu. Mah babari itu sok. Jadi mun ningal motor nu sae gening sok hayang numpakan Asik. Oh iya. mun ningal mobil nu sae gening sok hayang numpakan mun ningal nini keur sare gening kusia tumpakan we kain dengan belum siapa Nyelakakeun. nyelakakeun ini nek tumpakan waing kumaha mun ngedrek-dek sia teh si jurig mah mun hayang roboh sia teh Kumaha mun ngalipat. Potong. kumaha mun jadi segi opat kayak itu iya mah kadep wae Akang, hah eta pelurah naon keluar sih tajis naon Pak Haji Madmek Nah, eta. penginten. Pak Haji Metmek Oh, hoyong akang pencah pada nyawer. pada nyawer tapi hoyong kenang pencat cenah kitu. salah ke dewe nya Abi mah lain lakon panjang kene teh heeh kuasa nyebut ka dia. kewe datang di kedenya Sago. ambur apa kubu lain si teh buru-buru si teh urang itu juragan bima geus kalak paul tenang make jeung ieu teh nyata Naon Kang? bari dengan baju urang depan eueuh wae baju teh baju eueuh teh heuk teangan lain ngejelog di dieu ai heueuh nya euy Bener. syukur teh nu ngampihan ka urang heueuh tuh ayo buru-buru doana ya rek indit leung Ah, restu.